percis kos karar itu. Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teka dirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang bereleng luar biasa dahar sakung maha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah gere gering jual tanah nu itu gere gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak rage bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sembodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sadeui geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara heuh bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantoma hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ancup deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakir abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janyana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين
wallahu a'lamu bimuradikul ngucap siraya Muhammadu he Muhammad li ahli Makkah takadue ahli Makkah ing lapan mayunajikum utai sapaman iku kang nyalametkeun ya maning sira kabeh min zulumatil barri wal bahri saking sakehe pepeteng daratan lan lautan awali mategese pirang-pirang pakeuhe barri wal bahr fi asfarikum ing dalam pirang-pirang lalakon sira kabeh natadaunahu waktu ngadoa sira kabeh Allah tadarruan hale DP ala niatan tegese hale ngedeng wa khubyatan lan ale samar siron tegese hale samar Gulun alengar ucap sira kabeh ing lapan lain anjaitana Allah alam bimordi yakti lamun lam muqassabin tawil lam ikul lam qasam anjaitana nyalametkeun tuana ngisun sadaya fi qiraatin ma anjana lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji mautai lapad anjana lamun nyalametkeun ya Allah nang isun sadaya Allah tegese sapallah min hadi saking ikilah iki zulumat tegese saga pepeteng wasyada'i lan pirang-pirang kasangatan lan akunana yakti maka yakti bakal ana temenan insun sadaya minasyakirina iku tetep saking wong kang syukuran kabeh al-mu'minina tegese kang imankeun kabeh Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karb thumma antum tusyrikun wallahu alam bimuradikul ngucap sira Muhammad lahum gadoe kufar Mekah ing lapan Allahu yunajikum utai Gusti Allah iku kang nyalametkeun ya Allah ing sira kabeh macana bitakhfifi kalawan den entengkeun yunjikum wa tasdidilan den tasdidakeun yunajikum minha saking hadhihi wa min kulli karbin lan saking saban-saban kasusah Gom tegese kasusah siwah kang tetep salian hadhihi thumantum tusyrikuna kari utai sira kabeh iku kang nyekutuaken kabeh bihi kalawan Allah Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون Allahu a'lamu bimuradihi kul ngucap sira Muhammad wa utai Allah al-qadir ku kang maha kawasa ingat sayentah mutus ya Allah ingat sira kabeh azaban ing siksa kang tetep saking sadukuring sira kabeh minas samai saking langit kal hijarati wa sayhati kaya batu lan petak minta tiarjulikun utawa saking asora saring pirang-pirang sikir sira kabeh kal khasapi kaya den amblesakeun nawayal bisa kumataw yantah nyampurakeun ya Allah kum ing sira kabeh ukhlitatukum tegese nyampurakeun ya Allah ing sira kabeh syiaan ing pirang-pirang golongan firaqon tegese pirang-pirang golongan mukhtalifatan kang narima beda-beda mukhtalifatal ahwa'i kang narima beda-beda pirang-pirang kahayange wa yuzikul lan yantanya cipakeun ya Allah ba'dakum ing setengah sira kabeh basa ba'di siksaan setengah bil kita likalawan perang kala ngucap ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam laman nuzilat samang seden turunkeun ieu ayat hadza ing lapad hadza ahwan utawi ikilah iki qauluhu wa yuziqu ba'dahum ba'sa ba'd
awan wae saru iku kang leuwih ngagampangkeun wae saru tegese lan leuwih ngagampangkeun walaman nuzila maqobla hulan samangsa den turunkeun apa barang kang tetep ing dalem sadurunge za a'udzu maka ngucap Kangjeng Nabi lapad a'udzu biwajhika ngalindung isun kalawan zatuan rahul Bukhari us ngariwayatkeun ing hadis sapa Imam Bukhari warwa Muslimun lan us ngariwayatkeun sapa Imam Muslim hadis sa'altu rabbi ing hadis sa'altu rabbi anjaluk ingsun ing pangeran ingsun alaya jala ba'sa ummati bainahum ingin ta orang dadakan ya Rabbi ing siksaan umat ingsun dalam antarane umati famana'ana famana'aha maka nyegah ya Rabbi ha ing masalah tapi hadisin lan ikut tetep ing dalam hadis utai laman nuzilat samangsa den turunkeun ya ayat kala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ama lingin hakainatun satuhune umurul arba'ah iku kang tinemu walam yati tawiluha badulan warat tetalan warat teka opo takwilanane umuril arba'ah ing dalem sahusane kawal qauli ta'ala unzur ningali sira kaifan nusarifu haleboh kaya pamolahkeun izun agung nubayyin lahum tegese martalakeun izun agung lahum kadue kufar kabeh atawa nas kabeh alayati adilalati sakehayat adilalati tegese sakeh dalil ala qudratina ing atase kawasa ingsun agung la'allahum manawa iya nas kabeh atau kufar kabeh kohuna iku paham iku ngerti ya kufar kabeh alamuna tegese waruh ya kufar kabeh anak mahum alaihi batilun ing atase ing satuhune barang kang utawi ya kufar ing atase ma iku kang batin ayat ieu Gusti Allah rek nyaritakeun tambahan tina ayat nu tadi mengenai tentang dalil kamaha kawasaan Gusti Allah subhanahu. Tadi geus dijelaskeun kurang kumaha deui bahwa Gusti Allah teh wa huwal qahiru fawqa ibadi. Gusti Allah teh nu maha gagah, maha kawasa, maha ngalindih, ngelehkeun ka seluruh hambana pasti. Kukumaha ge kumaha Gusti Allah. Tambahan deui ku Gusti Allah. Dakwahna Kangjeng Nabi ka para musyrikin Mekah khususna umumna jang barometer di zaman urang kiwari jeung selanjutnya bagi jelema-jelema nu nuturkeun Kangjeng Nabi buang kawara inkar terhadap ajakan Kangjeng Nabi bakal dibere siksa ku Gusti Allah khusus di zaman Kangjeng di awal turunna ayat umumna jang kaum-kaum setelah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus di masa sahabat masa tabi'in masa atsba tabi'in masa kuari atba tabi'in coba anu nurut karena ajakan Kangjeng Nabi jeung teu nurut bakal dikumahakeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Ulah main-main jak Gusti Allah aing teh pangeran ngan aing mah maha hampura maha rahman maha rahim aing dedeh jeung nyaah ka sia ditungguan ku aing sia supaya iman ka aing jeung tobat ka aing tapi ketika angger bae aing pangeran hak aing negor ka sia ku cara aing negorna masyaallah kul
bejakeun ku anjeun Muhammad li ahli Makkah ka para ahli Mekah ketika aya kesulitan-kesulitan anu terjadi di masyarakat, baik kesulitan-kesulitan alam kadeleuna ku maranehanana, aya angin, aya batu, aya hujan teu eureun-eureun, aya badai, aya gempa, minimal lini erosi, kemudian aya tsunami, atawa sandang pangan mahal, atawa paila, atawa keributan-keributan. Nah, panyakit coba tah ketika kos kitu saha anu bisa ngaleungitkeun jeung nu bisa nyalametkeun. Bejakeun Muhammad ke ahli Mekah. Bejakeun. Coba Muhammad. Kangjeng Nabi teh titah nanya ka para ahli Mekah khususna mayyunajikum min zulumatil barri wal bahr. Saha coba nu bisa nyalametkeun ka aranjeun kabeh ketika aya zulumatil barri wal bahr. Artina zulumatil barri teh popoek berang, popoek daratan atau popoek lautan merupakan suatu kedahsyatan siksa. Sok geura andai kata tengah peuting anu poek kemudian aya mega ditambah deui ka poekanana lantaran bulan bintang ditambah deui ku angin anu menggebu terus teu eureun-eureun macam kituna sebagai siksa. Saha bejakeun anu bakal bisa nyalametkeunana? Keur carita hakikat atawa di lautan nya di jero laut nya peuting nya aya mega. Bayangkan ku urang ditambah di ombak anu luar biasa naik ke darat atau di laut anu keur naik parahu, naik sampan, naik kapal atau anu keur ngojay. Nah, ieu saha nu bakal nyalametkeun saat-saat seperti itu? Bejakeun ka ahli Mekah. Coba bejakeun ka ahli Mekah, coba saha anu bisa nyalametkeun? Eta keur carita hakikat keayaan alam seperti kos kitu. Urang mah nyarita teh kejadian alam yang adanya si bule. Henteu bae urang menyokot aslina. Eta teh aya nu nyieun kikituan teh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu semata-mata kos kitu Gusti Allah mun teu disababan ku urang sebagai penghuni bumi. Cok geura ge, bejakeun saha tah nu bisa bakal nyalametkeun? Moal aya nu bisa atuh kabeh ge. Ketika ditanya kos kitu mah kabehan ge moal aya nu bisa lantaran aya jelema naik kapalna oleng luar biasa dahsyat keur carita oleng lagi. Diberitakeun ku nahodana bahwa kapal tidak akan selamat. Kita masing-masing berdoa kepada Tuhan kita. Kabeh Allah 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 di tengah lautan deuk minta tulung ka jelema kumaha lantaran di tengah lautan kapal oleng oyag-oyagan nya peuting deui nya mega luar biasa sinar setik-etik acan parahu atau kapal parem sedangkan diberitakeun ku nahodana kapal kita ini akan tenggelam. Kamana coba mun tayang? Jaringan-jaringanana teu bisa lantaran error. Telepon ka mana teu bisa. Tinggal ngan ka Allah doang. Nu Katolik jeung nu Kristen ge saat eta mah pasti Allah. 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 Sobat komo nu Islam sanajan nyana tukang mabok. Nyana tukang zina, nyana tukang korupsi ketika kapalna oleh Allah, 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 Allah. Allah-Allahan kajian guku mah ge. Tah saat-saat kos kitu teh saha tah nu bisa nyalametkeun? Atau naik kapal udara. Biasana lewat Abu Dhabi gerbek diberitakeun ku pilot para penumpang yang baik.
kapal kita menemui masalah sebab cuaca buruk di keatasin, ini gelap, di kebawahin angin besar, ditabrakin ke sono, kita masing-masing berdoa saja. Rasanya cak pilot, rasanya waduh aing geus dah deuk pilihan eueuh deui. Kalau kita buang ke kanan ada gunung tinggi, wah mending ka eta bae sana gunung bae tong eta. Waduh. Kita buang ke kiri laut, wah sarua bae cilaka ieu mah. Udah ini mah tidak bisa kecuali kita berdoa masing-masing kepada Tuhan kita. Waduh adong geus poho ka anak, poho ka pamajikan. Sangkilang geulis jasa ge pamajikan, tetapi Allah asa dihareupeun Allah. Eta keur carita kejadian di udara, kejadian di laut. Kuari kejadian gering urang sadaid. Mercy ambalayah di imah, Cadillac ambalayah di imah teh, mobil Hammer kan ambalayah di imah ja urang boga perusahaan. Sawah urang, tanah urang satungtung deuleu. Pamajikan urang nu di imah, nu di pila, nu di hotel ambalayah lobana luar biasa. Urang kaserang penyakit jantung atau darah tinggi ditambah ku manis. Pupurian ya Pak. Aduh. Lantaran manis dibere obat teh ieu teh kudu pahit bertentangan jeung darah tinggi. Dibere obat darah tinggi bertentangan jeung manis atau jeung emah. Nah ieu sangat bertentangan. Kumaha ieu kos kitu teh? Diimpus urang di dia. Ke di rumah sakit, di ruang ICU. Boro-boro sasaha anak jeung pamajikan ge geus semeunang ngalayat, geus di ICU bageus kieu. Mobil ambalayah di imah, perusahaan urang ambalayah di unggal kota. Pamajikan urang sakitu gareulisna nu luar biasa, tanah urang satungtung deuleu, geus puguh pake mah. Kitu keneh beas di gudang geus teu kacaritakeun. Wah, luar biasa. Imah lain hiji bae. Unggal kota boga imah kuari urang aya di ruang ICU. Bejakeun Muhammad ka jelema kos kitu saha nu bisa nyalametkeun, coba bejakeun. Hartana bisa nyalametkeun, jual ku sia harta jang nyalametkeun nyana. Imah bisa nyalametkeun, sok bawa ka dinya imahna. Mobil Cadillac na tu termahal di dunia nu bisa nyalametkeun ka dinya bawa ku nyana. Atawa wanita cantik urang Karawang, urang Surbang anu ngegel muter teh bawa ka dinya. Bawa atau orang Libanon anu cacadeun irung mata ceuli jeung sajabana bawa ka dinya. Moal aya. Geus kieu bae ngagolan, napas lagi geus dibantu make oksigen. Dilayat, ini temen bapak, temen usaha bapak. Dina hatena ngabur sia. Teh hayang aing mah didatangan ku sia. Babaturan korupsi didatangkeun ka dieu goblok sia. Ini teman bapak pak, teman apa? Ini teman usaha bapak. Oh jangan, dina hati menganti bisa ngomong dah. Inditkeun aing keur ka Allah sebenarnya. Tapi lamun datang ini santri mana ya? Santri nu tetangga bapak teh nu teluk ditanya nyana dek macakeun Yasin. Diuk di dinya tadi. Hayangin saat eta mah tadi didatangan ku santri. Supaya kabantu-bantu nginget-nginget Allah. Aya laku santri mah geus kos kitu. Malamanya nanti amanat. Coba si santri teh kiai tita ka dieu kitu bang macakeun tah cai. Ji atuh keimanan mah jantung Allah. Nyana geus ge Allah teh inget ka mobil, teh inget ka imah, teh inget ka istana, teh inget ka jabatan, teh Allah. Bejakeun Muhammad. Saat anu bisa nyalametkeun saat-saat kritis modal kos kitu. Apakah nyala boga pikiran harta bakal nyalametkeun? Moal aya. Apakah nyana boga pikiran imah mewah gedung istana nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Apakah manusia anu sering mengelilingi dirina nu bakal nyalametkeun? Teu aya. Malah gilaeun kanu kos kitu. Saha? Sebabnya nana tad'unahu tadarru'an wa khufiyah. Nyana saat eta mangadua ka Gusti Allah anu luar biasa DP-DP na jeung sasamaran di jero hate.
bahasa sumut bage Allah-Allahan bahasa hatena ge Allah-Allahan moal aya anu muntayang ka makhluk moal aya anu muntayang ka harta moal aya nu muntayang ka jabatan moal aya nu muntayang ka tahta jeung kerajaan saat eta mah tad'unahu tadarru'an wa khufya hiji Allah bejakeun Muhammad saha anu bisa moal aya nu bisa nulungan jeung nyalametkeun kabeh ge saat urang keur kena musibah di kapal saat urang kena musibah di udara saat urang kena musibah ragag misalnya ti luhur gunung moal inget kana naon urang naik gunung mendaki gunung ke tebing tek di luhur kemudian ragag ka handap moal inget kana naon Allah modar sia saha nu bisa nyalametkeun saat eta dadung tinggal dadung jelema tinggal jelema moal aya nu bisa nyalametkeun tah urang teh dititah teh saat-saat keur henteu kakenaan musibah saat-saat keur teu kakenaan ku syadaid gering misalnya kudu nol seperti eta nu mantak waliullah teh bisa nganolkeun seperti jelema-jelema nu kekenaan ku dahsyatna panyakit nol nya pikiran anak tak urang teh supaya nol teh sanajan urang kadeleuna bergelimang dunia sanajan urang kakenaan teh kitu keur sehat tapi hate urang nol tah cara eta lah ahli thariqah mere ka manusia guru mursyid supaya di jero hate teh ulah aya harta supaya di jero hate teh ulah aya makhluk supaya di jero hate ulah aya nafsu dinolkeun sakumaha urang keur kakenaan musibah sangat kritis tah waliullah mah bisa dimimitian ku hudang peting kemudian zikir ka Gusti Allah sapoe sapeting dua peting sebulan setahun mulai dengan cara tersendiri tertentu meunang ngabimbing guru mursyid mulai cuek lalaunan ka makhluk mulai ka dunia terus ka belah dieuna biasa-biasa bae dinolkeun padahal awakna sehat padahal teu kakenaan ku dahsyatna musibah tapi di dirina geus nol seakan-akan kos kakenaan musibah nah etalah waliullah teh kos kitu padahal sehat awakna hatena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka saha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig deoneo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru wa khufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang begitu urang mah aya bisa geus gagoler arawas buraga daing keur ka Allah recok cenah teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore tipi awe pindahkeun budak pindahkeun abah nek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana nek di ka Allah padahal mah tipi loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikanna lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus lain itu jaga sewa rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadaleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadaleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge di tasbihan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal nu tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah napas kaluhur Allah
sebab nyeri luar biasa lain hayang sosonoan jeung awewe lain hayang lelempangan make mobil mewah lain hayang barang dahar makanan-makanan menu anu lazat lain ieu mah hayang nangis kapanggih jeung Allah bae lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah saha anu bisa moal aya badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis ji ja urang ge bakal modar sarua bae. Je, emang parang sana kumaha meureun cekna mah. Masih kena SMS-an kana tolol teu budak. Mun bisa mah kuari, mun teu bisa engke saat urang ngagoler. Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa. Kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada eueuh tanaga rada aya. Ceng remote mana? Sial tuh orang Cikupa geloblon. Remote naon ki? Remote TV mana? Remote TV. Emang apa? Laki deket TV kesel abah. TV kadekeun nu gede. TV na setel seserian tolol menikmati kamara kakara kamari. Saminggu ka tukang awaskeun TV garieung jangan awas. Kuari barang leungit TV remote na mana? Mun aing jadi incuna di talian gua aing. Jelema teh kos kitu percis. Eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya orang kasinggung ku Quran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka orang percis. Ya Allah ya Rabbi. Bejakeun Muhammad saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun. Di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun. Di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba. Di saat recokna kaayaan budaya, politik, ekonomi, riweuh saha anu bisa nyalametkeun. Bejakeun ka ahli Mekah. Qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah. Eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana penyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kakenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena, baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate. Jana ngadoana tadarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena. Langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae. Moal maksiat deui babaturanna tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui. Bloon.
aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa diimpus terus dibawa ka ICU kabladieuna rada deres diurut nu para rotongna terus kieu bade mana ngomong ka babaturan geus aing mah deuk tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa iki nyaho cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ka masjid bae endek ibadah bae geus teu hayang mah kos kitu sieun paeh cak nyana ge aju rada deres bisa make tungked saeutik Jumaahna ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleu ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorak-ngorak keneh terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus gua hari mah geus teu kudu make tungked ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 gua hari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu eta kos kari itu eta nya ge ngomong di jero hati aing lamun cager mah dek ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing tamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli karb Allah anu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang muntayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh muntayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum iyalah kabehan ge kos kara ditu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae oyak-oyagan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur kahandap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu takadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleu ku mata urang kanyahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa teu kadirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang pereleng luar biasa dahar sakumaha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah dibere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah
harta mata talang raga jual kabeh anak raga bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagera luhur teh 2 tingkat jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah neuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicageurkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cageurkeun Gusti blak bisa deui dieu wae ngobrol jeung keluarga abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sadeu geus cager malah kan abah mah eunana mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha can loba ieu pantah mah hitung zakatna sok tatangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ancub deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala ay yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantarannya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing bahasa gala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bejakeun kahiji adaban min fauqikum siksa nu timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nyepoe hujan banjir ka buah wacak siksa ku aing atawa hujan batu cara ashabul fil
di batuan atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak atau poek teureun kilat si jeleger tambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukiku au min arjulikun apa atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag ha saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran tertek bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang kayak kajen kumaha ge aya arah acak-acakan budak isi nagara dek dikumahakeun tapi ceuk lama lamun Omah Irama jadi presiden bakalna pertama santai ngeunaheun ke beres santai lari pagi kayak kajen kumaha Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres budak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi tiluhur geus bejakeun Muhammad nomor kadua lamun teu percaya bete iman ka aing cadap mimiti lini kedua masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung rek nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ya tambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia parindah ka mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu di Banten sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Kemis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti Allah tuh cek Gusti Allah ayo sia mun teh ti luhur ti handap mun masih keneh bae teguran ti luhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolelir ka jelema fakir miskin kaya yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah ti luhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha au yalbisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun atawa parpo
padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara tapi kulantaran beda-beda kahayangna ieu hayang di satu sisi hayang ngaberesan negara di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara kabeneran dibuka demokrasi teh teu meunang dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang kene nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana beda misi jeung visina ambalaya zaman baheula urang inget aya Golkar aya P3 aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun ribut politisi jeung politisi silih gele nu korban ge luar biasa loba jasa satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3 jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman atuh dakwah panggung teh luar biasa satu sisi pamarentahna asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar nyeun huru hara aya tembak masal derek ilah syiah sok eta di dalam negara kuari luar biasa loba anak koskaran itu timbul organisasi-organisasi di mimitian timbul organisasi teh Muhammadiyah naik deui ka NU beda visi jeung misina lantaran itu mah Wahabi ieu mah ahli sunnah naik deui timbul deui aya Islam Jamaah diorganisasikeun deui aya Islam LDI diorganisasikeun aya NI diorganisasikeun deui aya HTI diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan diorganisasikeun deui aya Islam Thariqah diorganisasikeun berbagai Islam beda kabeh suarana timbul huru-hara aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir mah senyum bae teh aneh jak Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh di balik jeung organisasi aya udang iya aya udang di balik batu tah eta mah kos kitu tah nah nu mentek nyen organisasi sok diradesek komo dek aya kepentingan negara bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila buat KNPI buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu anu henteu milu kadinya sok deui tumpas kot kitulah kaayaanana kiai pisah antara kiai Golkar jeung kiai P3 jeung kiai PDI kuari teh dimodernkeun kiai modern jeung kiai salap ribut luar biasa kiai salap jeung kiai salap ribut tuh ieu teh geus aya ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah ieulah siksa ti Gusti Allah ausian au yal bisakum syi'a teu karasa ku urang toel ku urang kiai eta heuh tuh aing sarua ka Allah jeung ngaji kos kari itu ngomong toel kiai nu sok sangeunahna bae loba omong hayu bae urang berjuang sia di dieu aing di dieu kabeh teu bisa dihijikeun visi dan misi disatukan teu bisa kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda ribu ya karim masyaallah lamun sarua deuk ngabangun bangsa jeung nagara atuh naon make jeung silih gele silih tumpas silih omongkeun silih ajukeun ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu mangtak ngajadikeun huru-hara besar KPK polisi hiji deui naon hayu coba sia kuari geus jadi 3 ngakar tek geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh geus dihandapna geus siap deuk perang kuari abri geus kabagi 3 pihak ieu pihak itu pihak ieu geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh negara urang pancenah ku urang dibangun danana kan ti masyarakat kunaon atuh ku ari teh kos kararitu polisi geus teu percaya ka KPK KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif geus teu percaya deui ka legislatif geus teu percaya deui ka eksekutif
main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang dek kumaha coba pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun nu sok mengamati politik di Indonesia seperti eta geus teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho. Saya kiai nyaho ti mana? Aing mah susuganan. Bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah. Lamun aing salah deleukeun. Je, nu mantak sakieu deui bakal ditangkep. Kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho. Ji, tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh. Pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah. Sedengkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus. Nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat. Endeu ka rumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tah kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah. Geus mulai tah di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia. Aing mah bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah. Je, emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana henteu boga potensi bumi. Teboga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau di Amerika mah hui di Amerika mah swag mah komo jasa di Amerika mah mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya di urang teh hayang swag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna Iwung coba neangan di Amerika mantap kuda tebetah ge iwung. Neuleunya na ka Indonesia aya iwung, aya awi, aya cau, aya anak cau. Aduh luar biasa. Dideuleu ku nya hasil bumina. Minyak aya, logam aya dan lain sebagainya. Cekel huluna. Loba omong sia. Guys ku aing. Ye, iman negara. Ulah loba omong yang sabaraha sia. Itu bisa, Pak, ini meraitas rakyat mana? Ini ngomong. Itu bisa, ya tembak siapa? Ya. Wah, saya sebar persen sih ya. Jipan lain gula doang, merek, kabeh. Ya udah, tanda tangan, teh, beres, cicingnya nadi di nyin gedung di Indonesia, luar biasa. Lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu dinimbati ku urang. Nah, mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu. Di antara politisi di luhur, ieu kepercayaan bule, ieu kepercayaan rakyat ngadu. Timbul huru-hara internasional bakal naik. Taya di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujianana. Emang kumaha gitu rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikieuan. Tetapi pemerintahna tidak mentolerir geus ka rakyat. Tetapi ieu kan bumi pertiwi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama. Disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Dek kumaha gitu. Geus tinggalin tambah kali mah 135 juta. Lain 35 juta kuari mah bung jenggot. Nah, iya
huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia, terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Hah, kuari mah serang, kital, peperangan. Ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran lu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak, Baghdad, lu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah, di dieu teh panas Amerika, serang geus. Dikibarkeun bendera salib, perang luar biasa. Di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake kahayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib, perang salib kuari dipaekeun. Perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu pae. Wabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syi'an.